Kira ini mah sana lah, Wak. Sana lah ya, Jang. Wajek yo kopi. Kunaon, Wak? Ada. Ngona. Ajik bau. Duh, karasa wa geningnya. Karasa maneh Jang enak mah. Ngurus kebonjeng sawah teh. Baheula bapak kieu meureun, Wak. Nya heueuh kikieuan jeung si Haji teh. Euy cek, amang ge naon? Tong segala holiday naon tok sok nuntam batur. Keun we urang mah icing di sawah nguruskeun garapan bapak. Pan lalega eta teh, si Haji teh boga garapan teh. Tong segala holiday naon urutan budak ayeuna. Manfaatna. Geus ayeuna mah tong sok nurutan batur holiday lah. Ngajedo gue uruskeun ta ieu. Nu bapa maneh garapan pan loba. Sawah lega kolot sia mah. Tong sok nurutan teuing orang kaya coba. Urang mah tibang orang kampung atuh di dieu. Udah sarua, Wak. Kalau urang oge kaya boga sawah boga kebon lega. Kaya teh ya ngajedogna pan di kampung. Dorang ge hayang kos batur. Tong tuturutin tinggi Yahudi lah. Teresep aing mah. Sama bener-bener deh se. Domongan Jang. Kembali. Geus ai capek mah urang rehat heula euna mah. Ka mana, Wak? Nya ngopi atuh. Hayu, Wak. Hayu geus tinggalkeun lah. Cangkeng kieu teh lah. Siap. Ayo kopi na ya, Jang. Heeh, Wak. Ada yang Kapan mau. sini coba? Ih, ka mana itu, Wak, tadi teh? Tuh panas, Wak, euy. Yang beli si bapak ini. Aduh, ngeunah Wak jika Wak. Nya ngeunah atuh bari ngopi mah. Geus gawe capek pan ngopi ngeunah Jang. Capek dumuk jadi cangkeng, Pak. Aduh. Karasa wae. Kira ini mah sana lah, Wak. Sana lah ya, Jang. Wajek yo kopi. Kunaon, Wak? Ada. Ngona. Satu, belentuy. Mana, Wak? Belentuy. Naon sih? Adia. Ngopi ya? Jeung urang. Oh, emane kunaon? Tuy. Kunaon maneh? Kanan orang bingung orang beda kamari ling sampo kanya humuan Urang ge naon tuy? Tong bengal jadi budak mah.
Darwin pemawana terus. Muta si eta anak saha sih? Si Darwin teh alin wa. Si Darwin. Paduhung baheula teu ngadengkeun omongan kolot. Emang kolot mana ngomong naon baheula tuh? Apalah tuh pan cek urang ge teu ngadengekeun, Mang. Dasar belentuy. Dengekeun aya omongan kolot teh doa eta teh jang maneh. Kolot mah ngomong gitu teh ngadoakeun ka budakna supaya bener. Supaya jadi jelema anu ngabakti ka manehna eta teh. Gua tuh engke mah. Nya heuh dengekeun aya omongan kolot teh. Tong saukur asup ceuli kiri keluar deui ceuli kanan sia mah. Enak udah. Sagari ulin tiluan wae mah nya dah. Si belentuy ka mana? Are rese Tuh di saung si belentuy bau-bau nama. Boleh? Ayo urang ditu. Ayo. Goblok budak teh ulina sorangan wae. Geus embung ulin ting urang kumaha nya? Aneh budak. Tai gandong lain. Ih, karupa wae nanaonan coba. Urang na teh sia mah. Tinganan. Rarese tibang lalumpang oge. Sia belentuy, geus mungulin jeung aing. Kunaon Den? Si iya we nyampur ka aing. Bebel teh. Aingna kumaha sia jeung aing. Naon anjing sok. Sok anjing. Sok. Ayo sok. Tunggu sih. Sakon aing sakon. Ya aing mah lain. Ya aing goblok. Ya aing mah lain. Ya aing. Ya aing mah lain. Ya aing. Oh anjing sok. Orang kumaha maneh ayeuna? Aing mau. Sok. Aing kadal. Aing kadal. Bos teh. Tahan. Bos teh Erwin. Duk. Duk di duduk. Naon Gusti, sok. Gusti. Woi, ngeus. Geus win. Woi, kadekan coba. Itu bikinan. Siagar lu. Sia Derwin. Kunaon? Main icing. Udah geus mungulin jeung aing kumaha? Sia tong garlu teh dulur keneh. Dulur ge ari hayang memangkatan sorangan mah naon atuh? Sia cokolot baheula Barudak ge. oge nya lampeur. Dengekeun ka heula aing urang. ngomong. Cokolot baheula ge naon mun ribut mah. Pajauh huma sia teh. Dijauhkeun rezekina. Bae urang mah leutik keneh ieu. Nya tong kitu sia teh geus ngalaman gede. Ayeuna mah bengpeng leutik wae beakeun masa muda aing. Tong kitu. Eueuh pacaritana di kamus aing. Terus kudu kumaha ayeuna urang? Enggeus ena mah. Salaman Mas. Salaman. Salaman Wak. Nyamper deh mah. Nyamper mah Geus emang geus. Dulu salaman. Mas teh salaman Wak. Geus. Geus tuh sia tong sarwana belentuy sia. Geus teh. Bener. Diadu. Sayang pajauh huma. Win. nya janjinya. Geus teh. Sia mah tara didengekeun omongan kulo teh. Geus. Geus Win, maneh mah enang silih hampura. Sok ayeuna rek ka mana? Urang mah nya nek ngajak nek karulin urang mah tadi ge. Urang rek guyang, rek ngilu mal guyang. Hayu mang. Milu mang urang. Otoy, ngilu mal guyang. Ngilu. Ngilu ka mana? Modal. Ayo ngiluan mah. Ieu ngojai teh mang. Ya heuh ngojai. Yuk, ada labu saya teh. Oh, ada labu teh. Gabik si Nurdin. Ayo kasih.
Aing bermusuh ti isuk semenang-menang hujah sebenarnya. Nah, ais ya baru dak. Balik aing dor teuing sebenarnya. Haraji mo. Ih, gandeng aja Bang Kamin. Bang, bagian kanan, oke. Kurit. Rame kene mah. Kurit. Aing. Kurit. Lanjut. Ding pak ding. Naonan sia gitu budak. Nah, salawatan ya nama. Allahumma sholli ala sayyidina. Sampai di sini dulu ya guys. Penasaran video selanjutnya? Ayo subscribe sebanyaknya. Sia belentuy aya di saung geuning siang geus mau ngelincing aing. Naon wen? Iya we nyampur ka imah. Baru dak dua nyala lampur sia eueuh. Sia geus mau ngelincing aing. Aduhung baheula teu ngadengekeun omongan kolot. Ya heueuh dengekeun omong kolot. Saya kolot omong naon aing pohon. Emang kumaha kolot maneh ngomongna? Kunaon, Wak? Ngeunah. Ih, bangsanya, Wak. Cek lagi bajang. Alah, ngeunah, Wak. Mantap pokoknya.